Pegang mojar kenapa sirawak caing kami apa sirah nganggo pikuku Syabdul Qadir mojar ya pegang mau kasih bu maringi sun pinangi dorang inor wakca barangkar di wali sanga nu kaganap Raden Sahid Raden Sahid Sunan kali jaga kaget nak eta pamimpin begal teh kok saumur-umur tubelah yang karak ieu mangge budak jujur tuh penasaran manehna nanya Pakir ari anjeun teh ngabogaan pikukuh naon kitu luikeun ka wakca bae ka kaula pan nyaho kula teh begal anjeun ka wakca bae ka kaula bawa anjeun bawa duit ngajawab Tuan Syabdul Qadir cek anjeunna begal ka nyahokeun ku anjeun sama meh berangkat di imah kula kiamanatan kumaha kaula naon amanatna teu meunang ngabohong geus kaula mah moal rek kianat nyaleweng kana janji mah kaula bengong di bae eta pemimpin begal bengong deui bae ngadenge kajujuran anak Tuan Syabdul Qadir anu sakitu ngalampahkeun ngajalankeun amanatna nyata berupa janji jeung jadi mah mana saya mau ngapain kurinya baik tanya tadi gitu ya gitu baik mudah-mudahan anjeunna sing tiasa ngajalankeun amanah asa kumaha parantos upamanya parantos aya hujah tibeh dituna ti bapak atau ti indungna mudah-mudahan anjeunna tiasa ngajalankeun di jalan Allah atau di jalan anu pake ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga aya kemanfaatan tur aya keberkahan ya rabbal alamin begal waruhani raduk ingwes marisun duwe perjanji satu hune ibu nisun asru wakasakon bener binangi ngalinyok isun lanisun ora hianat mari ngobayaning bibi Sodik Jabar Sodik Waliullah Nudiku